Awas wae mun anu ngalak ku aing ieu dihaja ku aing kemang teh. Ngurus kemang etana euy kesayanganana cenah nya cabut ah. Ari sia. Kemang teh pantes aing Awas wae mun anu ngalak ku aing ieu dihaja ku aing kemang teh. Pantes ketepone ku aing tuh gitu tuh. Main bogaeun batur mah beureum tuh. Alus diajah ku aing diurus Awas ku aing anu ngalak ke dipetikan kumaha ku aing. Empukeun ku aing ke. Kasih maker naon kored ngurus kemang etana euy kesayanganana cenah nya hebat. Itu kemang teh halus cabut aing ieu kemang teh ku aing pantes ku aing ditan heula kedeung kemangnya sekarang sih mbak teu nempueun ka dieu Ari sia keur ka dialaan ku aing teh dihaja eta teh Pak cenah pantes tah ditamakan kulah teh di kemangan ku aing dihaja keur ka dialaan manukur dua ngalakna oge atuh izin oge butut deui dihaja ku aing teh teteh Ek dibinihkeun, ek dijajarkeun geus jadi mah. Oh atuh dangan ku dua di barina oge can kalolotan nu dijadikeun mah ieu. Ampun aing mah terus nanti di ala dua siki oge mending ngamuk. Itu tak wae dek dibinihkeun ge loba nu hayangeun batur. Tak wae diantepkeun oge. Lain kunaon lain ulah aing teh. Ari sia sediteungeung sia ku sia tengah waro teuing tadi. Ku aing siki oge meuni dialaan tadi. Aduh. Naon ieu teh ngaal dua siki oge meuni budak geunya. Mata kana cai ge tong diala tadi kenaon. Naon sih rame? Iyo. Riweuh, hayo. Ngalah di kaala kemangna dua siki meuni ngamuk kemangna di ala dua siki meuni ngungudag meuni ampun aing dasar ini teh Penyaahna pan teh kembang teh. Enak ku batur sing haraok teu ucing jeung beuri teh hayo. Heuh pan eta teh teh nyaah eta teh. Lain ulah cai oge tadi tong dialaan. Yo atuh kemangna yo. Ulah mah. Balik laring-lang ieu kolek teh cing bersih naon saya ariwuh kebon teh gawean teh beres tungtung nama tugong naon balalaki nih atuh do meuni ampun di ala kumangku oge atuh lapan dihaja nah kalau apa bikanya tate geus diuk tuh basuh jeung kotor deui tanggung jawab seuseuh hengke kumaha cita saha lupa kadinya tenita Ngas lah gandeng teh. Anu kolot ge ngarehan salaman olo gerbuk ngelehan. Sayang aing. Kalau kudu ngelehan, kembali atuh ngeunange kolot kudu ngelehan ka budak mah gandeng ringrang. Buru ka dieu. teu antepkeun cenah budakna ka kolot. Ada buru ka dieu. Buru atuh damai gani. Kamalis asa buru engke malung diteraktir meuli baso bebasan buru engke meuli basah ya buru. Cing bener ieu na tah. Kritiknya kayaknya sikap punya kritik. Diriuk aing mah garingrang. Yuk kali metis lah. Bisa ngedang konteng ka buru. Samerut wae metis juga metis buru. Camerut. Nah, eta gae. Oh, beki rokok lain tah, ngarokok tah. Buru. Aing teuing. Oh, aing teu bere rokoknya. Nah, ngopi tah. Ngolo bako nama nyogoknya. Oh, nyogok. Tangga rokok. Bare itu hayangan karunya tuh kok ngarokok ngeunah namanya bae ngarokok mah.
Cing. Apa? Semi beki, bukan oh sebeki, tapi sekali ngawap hiji lebih apa belum. Oh, dah kanan mah da beuki. Nggak beuki, takut ya ngomong ke beuki. Kalau nggak katakan ada masih Arapur deh ibu salaman ngerak benar itu cing tulus cing buru. Orang nggak masuk yang terakhir masuk buru, yang muka duit di buru. Bener Lin. Masuk. Gandeng ngambil bakso. Enggak sama Tah gitu. Si bakso, yang rokok ini atuh. Rokok no, kue no. Makan. Ano rokok mbalo ki si kajalu ro. Guys, buat jalu oke. Terima kasih udah nonton video kami sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.